menjadi ratu menjadi ramah menjadi musuh. Jadi ajin sini menjadi ajin. Kak Ibu Agung, Karama Agung, Kak Ibu Agung, Karama Agung, terus akan durama. Bilangnya betul lucu. Tolong maksa aja. Siap. Mohon Padahal uniakeun ada salah sawios kesenian bambu. Salah kesenian bambu eta karining anu awis sajengkal tapi aya sorak gitu ya. Eta ada karining gitu. Anu dipaekeun anu ditepak. ditepak cik kena teh sapertos kumaha bentuk karinding teh aya teh nyanak teh nah ieu karinding sajengkal karinding teh naon karinding teh alat musik bambu awi merenah tengah bambu oh nya awi ari bambu makan singkatan banda ibu awi oge sami naon dina ieu mah adina asal wiwitan jadi urang teh ulah mau kana wiwitan urang gimana urang rek ka mana urang teh kudu inget ya siapa tuh mah karena wiwitan harus ban raksa kabuyutan tadi lebeuna teh aya dina kesenian aya sejarah aya dan lain sebagainya luar biasa tepuk tangan untuk Bang Aib sareng wargi-wargi tiba di jajar acara ujug-ujug punya parupuyan di katengahkeun terus karek nampilkeun seni tapi ujug-ujug nyeungeut rokok asa teu ngarti naon hubunganna oh
jadi menjadi ratu, menjadi rama, menjadi musa. Jadi ajining cai, ajining tani, ajining sini, jadi ajining tani. Kak Ibu Agung, Karama Agung, Kak Ibu Agung, Karama Agung. Terus Kak Ibu Rama menjadi ulang bulan kewenangan yang datang sadayanya sesaji sepertinya bilang seringan paras pengasih Ibu Pertiwi Bumi Agung Bumi Alam silakan untuk sekali kami kemanis Usarasan sesaji di suaris sejati menjadi uga mengatap dina waruga gumulung jadi sumsum jadi balung jadi badan pengawas sumuju di kamu maha agung sembara kamu maha kawas atuh dipiri elang yang karinding nu ajak budak karinding nu ajak nyaring budang alam sadar nyaring alam pikirna salawas nangapun kahwa aku dijajak kuda pamunah ngarang mapak di lapah itu banyak luar kesusahan sangkan sahajan sahajik sapangati jadi budi paranti anu kata begitu kita lepas bisa nyanding daya pengawasa Gusti neda salira sadar pesan Gusti Maha Suci nagakeun segar pangiring catur kabuyutan ka para papayungan nagara oge ka para tulung ngadeg dina patinunggal tempat tepungna kuring jeung katukang tempat tepungna kuring jeung cangka sorang tempat tepungna kuring jeung kuring Misling lang lingkap ending alam padang top endong kujang simbada endong jagat selatan wisata kota jagat sakap wisata ya insun ya pangerannya pun belum sesal paling sebenarnya ingat katikus khusus asal ngecek bumi pada hidup perempuan sebenarnya ikna jejantung ngendek di bukan asal ngecek yakin pada bumi rohani sebenarnya indahnya tuh pikiran lagi yang asal ngecek angin pada koning Rahmanis semariknya utikkan rasalan awas asal cahaya banyu pada bodas roh akti semariknya parunya tanah suci asal tata singing jakiyahu kadulur pula sejati anu cari paling kidul dari hari-hari pukul malaikat maupun bebas kadulur pula sejati dicari paling wetan paling bakir malaikat nak purwa kawas nusur tapak tilas jiwa tilas akmat tilas sukma tapak sukma tilas nyawa tapak nyawa tilas cahaya manunggal sejatining abdi kola diri manunggal abdi sejatining kola manusia manunggal abdi sejatining kola Gusti jur manjur cahaya ning Gusti sembahin alam serta manunggaling liruhun salawasna jadi jalma anu manut kana rasa pancuk pageur ngalakonan dina diri anu cageun dina adat anu bageun dina pola anu bener dina pangati anu pinter sangkan pinangih lulur rahayu bagja walu lahir warat jadi walatri Nabi Sampurna Rahayu 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 kesaning Gusti Rahayu Sampurna Rasul nangkep jeruk abdi diuga mudia aku rukun repeh rapi sarang sasama ilmu Rahayu salajengna di rerengan
karinding panggeuing pikeun panggeuing karinding gunung kuring karinding pikeun panggeuing karinding mawa peperi eling-eling mangga eling rumingkeun di bumi alam dan mawa wayangan bae ragatana panawasa karinding pikeun panggeuing karinding gunung kuring karinding pikeun panggeuing karinding mawa peperi. Karinding pikeun panggeuing karinding mawa peperi sabab urang bakal mati nyawa dipuluk ku Gusti maka kudu hati-hati nabadak masih mati eling-eling dulu kabeh ibadah ulah talore perang penting ulah wele bisina kaburu pae daya berang daya penting daya raja daya kuring di mana aja tersumpi teu aya tempat lagi karinding pikeun panggeuing karinding kuring karinding pikeun panggeuing karinding mawa peperi. Nah, banyak karinding panggeuing ya haleung karinding mugia haleung nyadarkeun alam sadarna karinding mugia nyadarkeun alam pikirna manusia kudu rumasa jalma kudu ngajarna anu salajengna teu boleh bade dipintonkeun aya saja anu soal alam nya ada urang ngiling bisikna sareng alam teu bisa dipisahkeun alam merusak aya sababna manusia binasa ku alam da lain hayang alamna da aya sababna manusia dan bencana putar di bahasa Indonesia ame atau sadayana geus na ieu mugia janten renungan kitu nya renungan sadayana manusia dan bencana.
semua tingkah dan laku manusia yang tak berpikir. Sifat rakus, rasa memiliki, dan berakhir tak bertanggung jawab. Bencana terjadi di mana-mana. Alam yang terkenal dengan ramah dan keindahannya, bila terusik, terinjak, dan terhina, tak pernah memandang si kaya dan si miskin, berdosa atau tidak. Semua terkena imbas akibat manusia sendiri. Mata air alam menjadi air mata bagi kita. Angin-angin alam menjadi tamparan bagi kita. Matahari menjelma menjadi api yang membakar kita, dan tanah alam mengubur kita hidup-hidup. Merusak diri kita. Bila terus terinjak dan terhina, tak pernah memandang si kaya dan si miskin berdosa atau tidak. Semua terkena imbas akibat manusia itu sendiri. Mata air alam menjadi air mata bagi kita. Angin alam menjadi tamparan bagi kita. Matahari menjelma menjadi api yang membakar kita, dan tanah alam mengubur kita hidup-hidup, jeritan, tangisan, darah, nyawa sekalian. Manusia merusak alam seakan lupa siapa Tuhan. Jangan menjadi air yang tenggelam, jangan menjadi api yang terbakar. Jangan menjadi angin yang terhempas, jangan menjadi tanah yang terkubur.
tiasa ditinggali ku saudara dina berita-berita dulu urang kebanjiran buka urugan segala rupa masalah kasolekan ku alamna mugia sedayana di surah ieu aya dina kasaratan pisan Gusti rahayu rahayu namun sakitu kitu nya waktu sekarangnya di rangkaian kali ini urang panutup urang